Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun salampang wilujeng mugia urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan kinulur karharjaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring di Gusti Nulas asih. Amin. Tepang deui sareng agan nya warginya dina dongeng Sunda tapi nyalag segmen carita pondok warginya supaya gampil teu panjang teu ngayai teuing kitu tah di poro anggeusna dina sakali rintakan. Sayogikeun siapkeun yeuh kopi sareng lalawuhna utamikeun kopi sangrai lalaki di gelung tah di Majalengka warginya sohor kopina raos. Danget ieu agan bade nyarioskeun ngadongengkeun ngalalakonkeun Sigelo Anyar. Sigelo Anyar ieu teh diserat numutkeun titimangsa nama wargi yeuh nyaeta tahun-tahun nu kalangkung yeuh 88 nya. Hayu urang ngawitan wargi. Di terminal harita teh bahasa kuring reka bandungkeun kira-kira 8 urang jalma keur ngariung-riung hiji lalaki sapantaran kuring rame pisan mani tepi kaeak-eakan. Kumaha Bong kabar politik kita ceuk nu ngariung. Baik saja. Baik kumaha sakieu matak liurna sawareh ngengklokan tilelep meureun. Nya tuh Bung tilelep jiga Titanic bariger seuri deui. Nu diriung ka tembong tenang pisan. Paromana serius. Teu gimir najan dilingkung atawa dicecer ku rupa-rupa pananya. Kieu bae atuh Bung ceuk nu tadi nanya. Kumaha pendapat Bung lamun diibaratkeun politik negara urang tilelep? Tanya kitu bae kumaha? Sawareh mairan. Dapu gua ari ditanya kabar mah Bung teh ngajawabna teh baik-baik saja. Teu lila tuluy nu diriung teh ngomong kieu. Saya setuju lamun disebut nagara urang diibaratkeun rek tilelep. Tah. Elit politik urang teu alakur. Tah. Pamimpin urang hese dicekel. Tah. Wakil rakyat kalah ngagaya. Tah. Duit rupiah nyirorot ajena. Tah. Dolar ngajaul. Tah. Rakyatna geus teu sabar. Tah. Ngan kumaha tah? Ngan ulah diibaratkeun jiga kapal Titanic. Tah, kumaha alusna tah? Mending jiga kapal Panderwick. Tah. Naon cenah sababna tah? Sabab Titanic mah jieunan James Cameron. Tah. Ari Panderwick? Tah. Wanya si lain teu nyaho carita kapal Panderwick. Sugan teu ngakan bangku sakola. Tah. Kumaha tah rasana bangku sakola? Gelo. Nanya teh nu balik we atuh. Nu diriung nyereng. Salah saurang merean cai tina botol. Regot bae diinum. Jelas nu diriung teh ngomong kieu. Carita kapal Panderwick teh karangan Hamka. Ulah maluhung pangarang kawentar nyaritakeun tilelepna hiji kapal nu diceungceurikan alatan hanjakal. Dumeh nu dipicintana milu dina eta kapal ditundung sina balik ka Padang. Hari kahanjakalan apan sok datang na Pandeuri. Sabab jero-jero nama
manehna teh tetep cinta ka eta awewe nu tetep miara cinta sajatina kalawan ikhlas. Taya nu seuri, taya nu ngomentaran. Ayeuna urang mani-wani ngaibaratkeun nagara urang ti lelep. Jero-jero namapan urang oge cinta ka para pamimpin, cinta ka nagara, cinta ka lemah cai, cinta atuh urang minangka rakyat ulah siga ke. Mun teu salah mah ngaran tokoh lalakon Panderwig teh eta Jainuddin. Tah urang ulah siga Jainuddin nu hanjakal. Nah urang daek lamun teu boga nagara nu ngariung unggut-unggutan teuing panuju teuing kumaha. Saurang aya nu ngomong, ceuk wing mah mending kene jika kapal Titanic bae. Sabab wing kungsi lalajo filmna dina VCD. Teu bisa. Ceuk nu diriung. Sabab para pamimpin urang kaasupna keur jihad. Keur usaha narekahan sangkan ieu negara bisa beres roes sabiara-sabiari. Ari nu narumpang kapal Titanic mah jalma-jalma maksiat. Ker nu ngarariung saleuseurian. Kuring oge rada nyenghel. Kabayang atuh Leonardo DiCaprio nu ngiwas pamajikan batur make kungsi dilukis polos sagala. Kuring nepi ka 3 kali laju eta film teh. Lila-lila mah carita anu diriung teh rada kaharti. Lain oi, ari kapal Panderwig mah sataya kelebeng nabung. Ongko mah apan can aya filmna oge lah. Sedangkeun ari ka Titanic mah sararea oge apal. Tah. Eta buktian urang mah geus biasa nenjok kajadian nu puguh jelegedegna. Puguh gambarna, puguh rupana, hari kana maca mumul teu boga fantasi. Buku teh kudu bae komik, kudu bae nu aya gambaran, lalajo TV beuki, VCD beuki. Komo nu porno mah bari geur deui seuri. Nya, udah edet-na otak jeung akal urang tapi kanu kitu patut ge maneh kudu dibela kudu lalajo heula. Bisi hayang nyaho nu kitu tah nu disebut ngerakeun peradaban teh. Wah bung, ngomongna ulah ku bahasa tinggi, matak teu ngarti yeuh, ceuk nu ngariung. Daek umpama bung dianggap ngalakukeun pelecehan kanu barodo. Nu diriung seuri maneh ngabarakatak. Wah. Naon? Dianggap ngalakukeun pelecehan kanu barodo. Nu ngariungna mah kalah rada katempo murungkut. Puguh seurina rada gancil, sakurang-kurangna mah saneh. Tah eta euy, cirina bangsa urang teh gancang kasinggung, babaring ngulit bawang, tapi jero-jerona elehan jeung ngepek jawer. Ceuk nu diriung beuki ngagak-gak. Nu ngariung saurang-saurang narungtut ninggalkeun nu keur geunah seuri. Unggal nu ngaliwat ka kuring kadenge pisan kalimah ke dasar nu gelo. Dasar nu gelo. Kuring nu tita tadi ngabandungan ayeuna mah beuki eces kanu diriung teh. Tapi kuring asa apa ka manehna teh. Ingetan kuring asa silih udag jeung keuretan beungeut nu ceuk salah saurang nu ngaliwat ka kuring mah cenah. Kitu tah akibat jadi jelema pinter teuing teh. Jadi bae gelo. Krisna nya moal salah si Krisna babaturan kuring keur basa sakola SD jeung SMP. Breh kabayang si Krisna basa kuring jeung manehna jadi utusan siswa teladan rayon wilayah di mana sakola kuring aya. Asa katempo keneh basa unggal-unggal acara kenaikan kelas ngaran kuring jeung Krisna sok jadi bahan babadean. Pikeun saha-sahana nu jadi juara kahiji. Lamun lain kuring pasti manehna. Memeh kahareup sanggeus pada ngeplokan. Kuring jeung Krisna sok silih rangkul heula. Duaan asa jadi satria bentangna dunya pawayangan. Pedah ngaranna Krisna, kuring sok asa jadi Arjuna. Yakin yen teu salah, kuring teu kagok
nyamperkeun tembong manehna siga nu nelak-nelak ka kuring. Cimata kuring asa haneut ngembeng. Pasti Krisna maneh bakal pangling ka kuring. 12 tahun urang teu panggih nu tepi ka kuring iwal ti beja jeung eceuk. Ceuk beja reng se-SMA di kabupaten Krisna gagal tes paguron luhur. Hayang kuliah di Fakultas Teknik Jiga Soekarno. Harita kuring menang tempat kuliah di Jakarta. Krisna cenah kandeg sataun dah hayang milu tes deui tahun hareupna. Aya hawar-hawar beja manehna kapaksa kuliah di paguron swasta. Sabada tes nu kadua teu hasil. Di harita kuring teu meunang deui beritana. Boro-boro kana panggih. Basa aya acara reuni SMP kuring diharewosan ku Dewi. Baheula mah si Dewi teh panggeulisna sa SMP. Cenah Krisna teh gelo. Ah moal nya. Kuring teu bisa nyumputkeun rasa kaget. Dewi bari ngais budak teh unggut. Baheula mah kuring kungsi dibere resep ka Dewi teh. Ngan katinggalna Dewi teh leuwih neundeun harepan ka Krisna. Ongkoh Krisna mah salian ti pinter teh ku kasep deui. Karunya puguh oge Krisna teh milu kagiatan aktivis mahasiswa nu bela kana hak-hak rahayat. Ah kitu geuning di dinya oge apal meureun kumaha gangasna tentara zaman Soeharto nu diintimidasi teh lain bae rahayat. Dalah barisan mahasiswa oge milu kabagian, milu kasered, ongkohan kakolot mawa paur. Sabab ari beja ti kota ngeunaan nu patukang tonggong jeung pamarentah mah keur kolot di lembur teh estu mata ketir, mata kelewang. Ceuk Dewi bari ngusapan buuk budak nu diaisna. Keke ari bisana jadi kuring teu wasa nyebut gelo. Dewi ngarahuh. Bapana Krisna nu pangsiun teh munggu teu bisa jembar hate. Komo saban rek pemilu. Sabab Krisna di kota kaceluk golput. Sedangkeun di unggal tempat pulas warna kudu sarua. Antukna jadi tik-tik brek. Padahal mah bapana teh kaasup calon bakal naon teh calon wakil rahayat keur kabupaten. Eta mah dugi kapupusna oge masih keneh manghanjakalkeun ka Krisna nu benten pilihan jalan hirupna. Kuring bisa neuleuman caritaan Dewi. Karasa pisan ku kuring basa di Jakarta. Tindak represif oge asup ka kampus tepi kaheabna karasa. Majalah kampus teu bisa hirup kalawan tumanina. Iwal ti nyaritakeun kahirupan kampus nu ayem tentrem. Kampus jadi Munara Gading teh harita mah asa nya. Karaton ilmu nu diwangun ku teori tina buku-buku jeung literatur. Lain tina dunya nu sanyatana. Hinutup mata teh sanyana. Kateu adilan teh bohong. Kamiskinan teh tahayul. Nagara urang mah adil makmur. Rakyatna hirup tingtrim tiis ceulih herang mata. Taya korupsi, taya kolusi, taya nepotisme. Sabab pamimpin urang jujur, bersih jeung hirupna sederhana. Di zaman Habibie sadaya lanceuk-lanceukna rata keuna PHK. Reformasi nu ngagulida-gulir banjir teh asa sakoteap ngaleungitkeun pirang-pirang tanaga jeung harapan. Kitu deui Krisna. Komo ditambah ku perasaan asa salah kasepuh sarta ningali lanceuk-lanceukna ngaligeuh eta perasaan teh sok kabawa jadi lamunan nu manjang. Dugi ka cenah mah dina hiji demonstrasi mahasiswa cenah Krisna teh ngaco. Dewi ngomongna dareuda. Bulu punduk kuring asa muriding. Saco ngobuk oge teu nyangka bakal kitu. Di mana ayeuna Krisna? Kuring penasaran. Krisna satadina mah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bandung. Mung da panginten lah nu kitu mah sanes ubaraneun antuk namanya keun we diendar. Sareng da tara ganggu. Mung kitu bae sok pada nanggap ngobrol politik. Sakapeung mah sok ngarasa karunya lebar ku pinterna. Ceuk Dewi bari nyusut cimata. Kuring oge nyaho. Manehna bogoh pisan ka Krisna teh bareto. Ari kawin mah manehna teh prukna ka pagawe Pemda. Ayeuna geus boga anak 2 nu diais teh bungsuna. Sok di terminal cenah ayeuna mah Krisna teh kitu bae pada nanggap politik. Ayeuna Krisna hareupeun kuring. Leungeun kuring acan keneh ditampanan. Nelek-nelek bae gawena teh anteb naker ti luhur ka handap. Tuluy ka luhur deui. Mancok kana beungeut. Rarasaan asa nyiak.
hate leutik mah mani geus hayang ngarontok tetela manehna teu apaleun krewek leungeun kuring digintak anapok teh mani tarik pisan. Hei kadarieu yeuh ieu aya Leonardo DiCaprio cenah bari nangtung ajrag-ajragan. Jalma-jalma nu tadi ngariung teh sareuri saurang aya nu nyorowok nya bung ceuk urang oge Titanic. His ulah kitu euy. Sing inget presiden urang ayeuna mah kiai, presidenna ulama. Gelo ceuk Krisna bari ajrag-ajragan keneh. Teuing ka mana loyogna eta kalimah teh kuring teu ieuh nitenan. Basa kuring diuk dina mobil rek ka Bandungkeun. Cimata kuring karasa haneut mapai pipi. Tetela Krisna. Zaman nu robah geus sanggup mere gambar nu samemehna teu kasawang. Dina kongkolak mata asa tembong kuring jeung Krisna silih tempuan buku lapor ngitung angka 8 jeung 8. Paloba-loba bareto pisan zaman keur leutik. Kitu tah wargi tamat tah nya regot di kopi na nya lah tamat carita si Gelo Anyar teh nya karangan Om Sumara Deuci nu diaoskeun nembe. Cag wargi mugi aya pulunganeunana sasireun sabenyeureun agan da takup sageung-ageungna saninten buah saninten gitu tanya. Hapunten agan hapunten gitu. Agan pamit cag wargi billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.